Punten Sat, saya naros abdi teh ayeuna menuju seueur perdukunan ngenan. Seueur perdukunan ke seueur perkumpulan perdukunan. Nah eta kumaha hukumna Sat? Baik. Dukun dijelaskan di nasihat orang eta teh amalan anu bisa ngajerumuskeun kana kekufuran, kana kekafiran ya. Cukup saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unsila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisa jalma anu datang ka dukun tuluy ngabenarkeun ucapan eta dukun, maka eta jalma geus kufur karena naon diturunkeun ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir karena naon diturunkeun ke Kanjeng Nabi berarti kafir karena Al-Qur'an. Kumaha dukun disebut kafir karena Al-Qur'an? Sabab ari dukun teh ngaku nyaho ilmu gaib. Sementara cek Qur'an alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Mung Allah anu terang perkara gaib mah teu aya saurang ge nu terang perkara gaib angin Allah kecuali rasul anu dipasihan terang ku Allah anu dipigaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulanna dukun ngaku gaib kieu lebet kana kakufuran. Sebab naon ngadustakeun ayat Al-Qur'an gitu. Jadi bahaya pisan. Kamu bari ngumpulkeun asosiasi perdukunan gitu mah nya. Naudzubillah. Sareng eta ayeuna teh nuju kapal murag ngenan. Kapal naon murag atuh he? Kabener ari teh kapal naon? Kapal terbang Pesawatnya. Pesawat murag terus? Pesawat murag. Sareng aya kotak hidungna teh kapenak cenah nama. Kotak hideungna can kemedak nepi ka ayeuna. Terus kumaha? Cenah nama be taroskeun ka dukun eta kumaha? Astagfirullah. Erek ditanyakeun ka dukun. Tah ieu tadi tos aya hadisnya. Yen sanu nanya hungkul we. Dina hadis Rasul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan fasalahu an syai lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Sing sajalma anu datang ka dukun nanyakeun hungkul, maka eta jalma salatna mau ditampi ku Allah salami 40 poe. Dan riwayat 40 poe 40 peuting. Mau ditampi salatna ku Allah Subhanahu wa taala. Tananging kieu jalma anu nanya ka dukun naon hal anu barangna leungit, misalnya tadi kotak hideung can kapanggih leungit, eta bisa jadi jatuh kana kakufuran, bisa jadi hukum eta jalma kafirnya, tergantung keyakinanana ka ieu dukun. Lamun eta jalma yakin yen dukun nyaho perkara gaib, maka jatuh kana kufur besar anu matak ngaluarkeun tina Islam. Tapi lamun nanya kotak hideung, nanya barang anu leungit ka dukun, tapi bari yakin yang dukun teh nyaho gaib nya, yen dukun kena bari si bari nyaho ku jin atau ku saha misalna, maka yen teu kaasup kufur besar, kufur leutik. Ngan nya eta tadi tah salatna moal ditampi ku Allah 40 poe 40 peuting. Nya. Jadi bahaya keke gitu. Motor leungit, barang leungit nanya ka dukun bisa jatuh karena kufur besar, bisa oge jatuh karena kufur leutik. Hatur nuhun pisan Sat atas nasihat-nasihatna. Mangga barakallahu fiik.